cicing aja. Nah serangan wae. Sorangan mah kumaha. Kunaon sih kan bareng ngomong. Jadi kalau bakal bingung orang keur mikiran jod Pikiran naon? Mikiran ngaran. Ngaran. Oh, mikiran ngaran. Nah, ngaran batu pikiran atuh. Lamun urang boga budak deui, lalaki tak urang dibere ngaran naon anu berbobot nu alus jeung eta budak bakal beunghar kitu jod. Gampang atuh eta mah. Boga solusina maneh? Aya ngaran pi aluseun kumaha mun oleh. Nah, betul aja. Sabab oleh mah kesohor kemana-mana, bahkan seluruh Indonesia. Tapi orang can pernah ngadenge ngaran oleh terkenal di Indonesia. Si sebutkeun contohna naon? Dengekeun ku jejeber maneh. Ya, salah sahijina oleh mah paling terkaya diproduksi oleh, disaksikan oleh, dipersembahkan oleh, bahkan diterima ku oleh deui. Oh, iya bener. Jadi kepikir ku urang. Bahkan aya hiji deui Naon tah? maneh nyaba menang oleh-oleh nongko. Itu benghar kumaha ngaran oleh. Bisa di kitu mah tuh urang balik gila. Sok Bejel ke majikan. sok diskusi we. Geus atuh nya. Ayo.